saha wae eta we biasa bapak entod emak omat do boga budak ngaran entod ganti ti ayeuna keneh motak hancur geuleuh tah ka kulawarga. Nah gitunya hoyong ka surga para dulur, ece hoyong ka surga, akang hoyong ka surga, apal jalanan teu moal nepi atuh cobi urang pilarian atuh dina Google. Da zaman ayeuna mah jalma teh nyaeta lengket keneh kokodna jeung HP tinimbang lengket jeung tasbih. Betaheun keneh WA-an jeung Facebookan tinimbang maca sholawat jeung Al-Qur'an. Bahkan kemanapun mereka berangkat, akses manapun yang mereka tuju, apabila kegerapan dari masalah arah yang menjadi tumpuan yang spontanitas bisa menjawab adalah Google yang mempunyai aplikasi GPS. Makanya kita jangan tanggung saudara, kita coba bertanya terhadap Google, mampukah Google menunjukkan akses menuju surga? Sok cepang HP nu gaduh. Tapi syarat kada HP kieu Pak nu kieu pangarsa. Sebab ya HP saya pendang ya mereknya 2 ditangtungkeun Oppo ditungirkeun Odo sok tingali lain hoak aing mah ladang tabayun sok deuleu goca tangtungkeun kan Oppo tungirkeun Odo sok nu pakuwu Samsung pakuwu oh tanu boga HP Samsung mah eta teh HP Cina jadi kudu diislamkeun. Nu aing mah HP Jawa teh Oppo pasti Odo terus kitu wayana nu gablek Samsung islamkeun heula tah kakang ajengan sing init ka ditu ka Kemenag ek ngislamkeun HP kitu nu uing yo. Sok ketik dina Odo jalan ke surga tangke eta ketikan SMS kirimkeun ka ulama al YouTube. Engke ku ulama al YouTube bakal dijawab dari sentral dengan viral melalui kitab-kitab WhatsAppiah. Eta kitab WhatsAppiah benang dibaca ku sadayana jamaah Facebookiah. Tak ieu teh jamaah Facebookiah yo. Sabab mayoritas garap leugeun kitab-kitab WhatsAppiah sabab secara tidak langsung ieu teh murid-murid al YouTube. Kumaha cenah cek al YouTube? Ka mana mah jalan ka Jogja ka dieu mah akang kapalih wetan ka mana mah jalan ka surga ka dieu mah halayeung ka pangajian sing kompak nurutan nu teu nurutan nyeri huntu kapangan tuluk tuk da pasti cek ge kana edan mengarti meneh cik eta ece titah saha nyebut jreng sing tanggung jawab sah satarupa ge puguh LPJ na zaman kiwari mah titah saha ece nyebut jreng aya nu nitah eueuh nah atuh jual pak jreng wae keun wae ketang Bu Haji dimaklum da pasti getek lamun ngadengen tuluk-tuk penyebut udah gesetelan hese kan cobi lamun kuring nyebut tuluk-tuk ke akang teu nyebut jreng ngeunah henteu uang cobian siap ceu tuluk-tuk tuk ngajedog tengor ku aing ngajedog sia geus final lah paku saha we jelema nu nyebut jreng setrap ku aing di dieu siap lur tuluk tuk moal kuat moal pan teu bedah ge remes-remes mah aya di dadeuh ku dawuh Nabi saha jalma
anu angkat karena tempatnya ilmu mangka eta jalma kaya ngambah jalan ka surga amin saajal manu ngalekakeun sampean ngepatkeun leungeun ridho mana kuning ati ngantunkeun bumi sinarang tipi angkat kana tempat tolabul ilmi mangka eta jalmi bakal dihampura dosana memeh ngalengkakeun sampean amin lengkahna jadi ibadah kepatna jadi ibadah calikna jadi ibadah nundutan aduh cek saha eta ya tengor ku aing ya tong padu calang apa ngomong teh ngeunah wae nundutan jadi ibadah duh mesti nu masuk sih kumaha teuing paku ieu umat geus karoclak ieu Pak aduh lamun nudutan geus dihitung ibadah pasti nu untung nu hees nah eta mugi-mugi para dulur sadayana ieu pangaosan ieu acara nu diselenggarkeun ku sadayana baik anu berpartisipasi ku fungsi emutan ku tanaga ku harta, ku doa, ku dukungan moga-moga sing janten akses menuju surga ya Rabbal Alamin. Tapi maaf saudara, tidak semudah itu Allah menjamin surga bagi orang yang berangkat ke pengajian. Di sini masih ada sistem negosiasi. Satu, ditanya apa sih latar belakang pang datang iji ditaros naon faktor pendorong pang anyo ditalungtik ditaliti apa sih motivasi panghadir. Hei kuring teregreg neuleuh ceuyeup kuring teu bungah ningali akang hempak berbayaksa. Kalau seandainya alasan akang datang lamun alasan ece ngadegdeg ka dieu ku pedah kiaina di luar daerah awas bae pedah we aya kiai tinu jauh datang seteh. Sementara bagian kiai Salamah Cai maparinan pangarti nu datang na mingguan ngan ukur 5 siki pemain inti teganti-ganti. Bagian ulama satempat maparinan papatah jeung fatwa nu datang ngan ukur 5 jelema. Bagian sepuh salabur maparinan ilmu pituduh pangajak jeung pangawaruh nu datang na mingguan ngan ukur 50. Ketika jemaah itu ditanya spontan menjawab mereka dengan bahasa yang gampang dari mulutnya. Cek kunaon kutana mingguan mah teu kuasa ieu teh Ciamis kamari euy na mingguan mah saeutik ya amang tuh da mingguan mah hiji geus rutin nu kaduana kapan geus teu aneh nu ngawurukna ge kiai satempat awas ngeunah ngawilah-wilah wilayah ti kiai ilmu diajengan nu kitu ke juga ilmu. Bapak ibu bogo pripuh butuh ku pangawaruh jeung pituduh yakin moal nyungku gubernur nu jauh ece akang sangsara balang saku kabodohan hayang dipimpin doa dina riungan hayang dipimpin doa dina tahlilan hayang dipimpin doa na syukuran yakin moal ngondang wali kota nu anggang akang ece gaduh papaten gaduh papati boga nu gering na rumah tanggi hayang dicapret cai ku ayat suci yakin moal ngingkig yang bupati nu tebih. Ingat saudaraku yang punya peran melayani, mengayomi, melindungi plus menerangi bukan hanya moto polisi, termasuk yang punya peran itu di masyarakat adalah kiai satempat. Betul betul awas macam-macam baik Allah kiai mah poek hate lur da anggar kurang dieu sakarat mah moal yang kuring ka Ciamis anggar wetah kakang ajengan kakang kiai kang ustad nu aya di dieu. Itulah pemberi konsumsi bangsa batin untuk orang intern sini. Itulah makanan pokok disuplai oleh kiai yang ada di sini. Aing mah nu kieu mah makanan tambahan mun diibaratkeun mah sampe terang ece sampe akang terang sampe aya sampe di dieu di dia deuleu atuh kapan aing teh moal nya bobogaan aing disangka sampo teu teuingeun aing mah akang osok nuang sampo osok aya sampo nu rasana semu amis
semu pahit, semu pahang, nu cangor, nu empuk, nu hifuk, silahkan makan. Kalau seandainya selaras dengan selera, tapi ingat, kita jangan terlena dengan enaknya itu sampo. Kenapa? Karena status sampo tetap bukan makanan pokok. Betul. Si kai makanan pokok orang dia sampo tapi as. Kej. Montong ngu, kej makan o. Kej ngu. Balikannya kej, sang, nas. Nah, orang dia mah makan pokoknya sang lain be. Ngan eta sangu nu di dahar tadina tina piring jurig tina piring. Nah hangeunah ngahakan kejo tina bea sok pikiran. Asa moal sanggup lila Kang Ajengan. Ieu pasien parah bisa. Sing diinfus ke kalakan kebul ya mah hese. Ari ece damang akang damang ye aing ngobrol jeung nu cager mah nyambung aing nu teu nyambung mah jeung jalma gering sok bilih teu percanten akang besuk ka hiji rumah sakit aya nu gering ari sia hayang roti muhung kejo atuh kejo jeung kecap moal bubur atuh erek bubur jeung uyah jeung kulub nog moal hayang naon atuh sia hayang utah sok pikir ku atuh da ngalieureun atuh kan saya ditawaran hakaneun kalau hayang utah sok pikiran ku atuh utah teh hese nyieuna muga-muga we didamangkeun sadayana ku Gusti Allah amin. Kitu cenah maka nitip ka hade para dulur mugi-mugi ya Allah para kiai nu aya di intern ieu desa umumna sadayana diraksa tina pancabahya diraksa tina fitnah manusia diberkahkeun yuswana berkah kulawargina berkah milik rezekina nyaangan ka urang ku patwana sasarangan jeung urang dugi ka surga Allah taala ya rabbal alamin. Sakitu nu kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babak kahiji kapan aing hayang minum dengekeun heula. Kembali ke laptop pemirsa efek angkat seetik ceng. Tapi yang bagaimana saudara? Orang yang dijamin oleh surganya Allah yaitu orang yang punya modal dua rupa. Hiji modal batin, yang kedua modal dohir. Yang dimaksud modal batin adalah non lur dupil cek sareng akang angkat ka dia ikhlas ridho kapaksa henteu dipaksa henteu tapi maksa laras maaf jangan dianggap sepele. Faktor maksakan itu adalah realisasi wujud nyata daripada perjuangan bangsa dohir. Da yakin lamun ece jeung akang teu maksakeun manu jauh moal cunduk nu anggang moal datang nu tebih moal nyungsi nu deukeut moal ngadegeg matak urang hadir oge ladang maksakeun. Jadi hiji ikhlas, dua maksakeun, ulah kudu di